Asa Heula ya tunting make mik lah urang matarik ieu. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Covid ini Beres. ekonomi bangkit, seni sunah bangkit. Lain urang mah maneh muji euy awak mani geus ripu tapi tak sorak tarik. Mana mah gelotan yang sarikeun huntu pedaun tuannya. Pedaun tuan. Lain huntuan urang mah nempogeungna cenah teh geus kawas terese. Ya, kan bae urang mah geulis geus, korak geus. Benar. Ayeuna urang Tah baheula mah mun dicekel kieu teh urang sok aya nah. Ayeuna ge aya nah, hayang ngaitkeun buah. ya ayeuna aya generasi muda. Mudah-mudahan ieu sing aya kamajengan. Amin. Tah urang mah ieu teh maapai ngarasa bangga. Nempo barudak para pemuda Sok kana calung seni urang eta teh itu ayeuna dicekel ku para pemuda. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sing mararajeng sing panjang umur sing seurang anu nangat. Amin. Ulang kalau Aduh, panitia geus aya rokok. Beda hari dieu. Beda hari dieu geus panama. Bermain penting urang anu kieu. Panitia nuhun. Kek nanyakeun ieu malam naon? Siapa namun ditanyakeun malam naon ada Lain mana? lain mondang ieu mah. Alhamdulillah cekal. Alhamdulillah. Bari lagi ya. Jarum coklat. Wah, luar biasa. Mantap. Cuk, Dan kuat ieu teh ulang hariput ku teuteureuyeun. ulah haripet ku teu Benar. Ulang enak-enak urang beuki udud. hari Urang pangan, mah teu da teu beuki ieu udud. Yo, tomumbuhan. hari Kata pangan. anak kesukaan teh mangartis. Bukan urang beungeut teh teh. Jadi ulah haripet ku teu teureun pina dibere jang coklat sebungkus emang. Urang teh tomumbuhan ya. Kuat yang di jero teh aya bom. Tuh ayeuna dor di ditu dor di dia. Tah buat yang jaga aya boman. Bisa wae ieu di jerona aya bom. Aya di minggu maneh ya aya boman tah acung nu Jeung maneh. lamun amal da aing teh ku Siapa ngangkut yang aparatur pemerintahan desa. Bareto. Siapa sih aya kebijakan sama masyarakat teh da maneh jadi teh terus aya. Begitu kumaha urang awak Siksa kalian rek milu ibadah salat Jumaahan mah teu tepat Jumaahan. Titah ku maneh. Nah aing rek milu Jumaahan di Kertabumi nepi cara. di cara teh maneh mah kuda kieu alasanna. Naon sabab? Nu jadi sabab maneh ek milu Jumaahan di urang sia teh datang ke poe Minggu. Ek milu ngendong Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, sabaraha kiloan malaban maneh. Oli latin mana gendong karsu? Waduh, ulah nyebutin karsun ka aing teh budak mahasiswa. Ya. Urang mah hayang keneh hirup apa yang kadeu teh teu urut kok bisa aya kok. Komo akang aparat. Ngomong aparat mana teh? Mana ada duit teh tarik korupsi mana ada korupsi? Lain korupsi urang masieun teh. Sekto. Wah, aya boman ya teh. Nambah luas nambah rokok kalah. Itu teh coklat sama mata milik coklat tuh. Tepok ka dia jalan tuh. Coklat. Mari di Naonnya mari di kolong kemarin di bawah. Tepok karsu. Tuh. Naik ka dia gara naik. Udah Kabel ka dia kan kabel. Atuh kali ieu. Ya. Ya mana? Mana sang umasan kanyaho mana teh tuh. Alasnya mending ngebul. Anjir, kan nama enak. si botrok Enak. bau supa bejok. apa jeung onai Dia nu jeung mana? dapat Aku maneh ambelan. bau geram. Hei. Tong panitia matur sia teh. Ambelan. Wah. Ulah. Eta pupuh, eta pupuh orang taruna. Mending ngeplek. Alhamdulillah. Cang, Lan? jeung apai? Bangda Karang Taruna. Kita GL. Usahakan dan Tralodaya. Jenis temeyannya 70 anak
beres. Atau 70-an ya. Alhamdulillah tukang onai aya. Di pentil aya. Aya, Aya pangsa Ajun. Ajun. Kang Nang Haruman. aya Ajun, aya Ajun. Aya. Lain pada we baheula mah teu kitu banget nah. Ulah kitu sia udah hari umur jeung waktu mah atuh nyerelek. Ulangnya hina tempokon kapan bareto ge nolongok ka abdi basa undur abdi teh sasi. Teh cenah mah cenah bikeun marengan dengkut, teh maulah dengkut, lah manehna ge dengkut. Alhamdulillah rojongku urangnya generasi muda anu disepuhan kupun adi panresa Dede Halimun. Alhamdulillah bisa yang sangannya lain sasawan suatu dia manusia malmakun Ulah sok ngeunahkeun diri teh. Ai geus boga. Isukan geunang kalabatan kieu bageud didungakeun ku. ya deh hari maksud yang tujuan masuk sekejap satu Ya Pak Aing. Karsum. Ya. Iya. Kira-kira asuh. ayang ting nempuh di kantor desa anak itu Ya Karsum sing hop siap tanpa basah tuh meli cik sekali ke budak-budak langsung Karsum mana mah urang apa cep Mang jawab Bapak Mang. Cenah ieu teh si Karsum. Arikan Gambar Arisum sumpit jadi gambar sumpit. Cocok banget. Bapana teh si Karyo. Iya, makanya bapak sia si Karyo Ai asuh. indung mana aman mah eker. aja Ibu Pratiwi Eker Sunarsi Ya. gila aing kata aing lamun maneh gering ngomong ari kitu Kenalan aing naik. lah saya neng si neng Lesti cucu gitu aya neng bau sosok liwat teh Ayeuna asup lah kieu geuna teh keluaran Lumayan. Jakarta nya ho. Jakarta Jakarta. kabar naon Bener sudah sok Ya Karsum bisi teh nyaho urang mau ngapoe nyaho. Ngapoe ge di dewan. tuh apalan. Mana mana oh. di kementerian Di dewan di Ciamis Si si dewan. Dewan si Amis di kota. Di Ciamis. oh sering ke kantor atau sering ke kantor Unggal poe. alhamdulillah Poe. nuhun mah teuing Abi, Mane ngesun mama ape mane ngeblak. baik. Aya nu nyebut onai ulapana sonai mah atohan di cium batur. Nah, damat itu masalah Da tadi ke ka urang ngobrol soalna mah cenah cek bae sing modal ge. Lain teh ge sampai sodako. Mungkin bu, bulan apa dari saudara kau Ya naon? Karsum tong digelang ya. Mane malengeun teh ih. Aku telah suhunya. Jom. Ah, Yang ngajelang si Uceng. namun bilang Neng. apa? Unggal poe ge di dewan. Alhamdulillah. Lengkap siang kali itu ngantor. Si Amuni. Hampir jam 11 pasti aya. Alhamdulillah. Pokoknya Lebet kantor. jangan ka jero. Lebet. Biasa ke jero Langsung atuh. calik di nafas. Aing ka kebon. Aing kantor di Langsung ke jero. kantor. Ka kantor asup geus bubar apa teh sup cieu teh. Cek tepeng pulpen. Nah, pulpen hubungan sangkan aqua. Si Adun teh jangan tuh dengko. Penting alhamdulillah. Ya urang geut kana longsokan. Aduh cocok mana euy. Aing pilihan atuh jeung sugel. Aing mah. Duh aing mawa kodak. Cocok pisan Karsum bener. Jika Manuk cinini. Ngalendeng jeung tunggul kaduru. Dok, saha manuk cinini. Cuk, maneh manuk cinini nanya. mun jam mana jika ucan? Waduh. Nempo aing mah. Tangannya jangkung. Tong nempo orang mah balik sieun di dinya tah. Sian di makam Cipotong. Sapertos Les. Ibu Hajana Sedawan. Siapa nyebut? Ya iya di betot udah tuh bujurna. Bisi jauh Pak. Sapertos
sapertos mamah dede ngareneng jeung irit jambu. Punten Pak Kades. Ujur mending ngabetrik bae. Punten suatu kehormatannya pandedelna di barudak PGL. Keresan aya Kang Onai tadi kan sekedap da abdi nu ngatur lakuna. Urang mah hayang papanggih jeung Ajun. Oh gitu. Ajun. Punten oh iya siap. Ada panjanakeun penyak tadi tuyul mah aja mah. Eta mah da bintang kamu tuh. Maksud teh urang butuh Ajun ka dieu teh maksud teh aya pangabutuh. Aya Punten pangabutuh. aja. Mana? Mic-na mana? Ya ya. Waduh. Kasar lagi emang picontoan rumah tangga mah. Ane datang ka deuleun. Karsun. Nah. Hei. Siapa mah kawas kana batik kieu kan. Abeh kadeun. Yo, harmonis na rumah tangga mah atuh ka pamajikan mah. Yo. Lain di kiokon. Aing Aing mana di imah? Aing mana di imah taraje. Kamu kok ka urang. Teng Taraje mah di urang loba. Bare tu Mas Satria aya nama rincuk. Aduh. Pangaruh ngoyokan nih. Waduh. Alhamdulillah neng madama. Suatu panghayam nanti panresaan di Halimun sareng kulawargina. Hoyong aya sadayana. Utamina ka pangersa ayahna ngaruman di Antos sareng Amang Kode. Abah Pentil urang ramengkeun ieu nya. Pangersan tukang organ dongkap tiluan. Karsum. Naon? Ajun sina naek Ajun. Dah. Kawas urang teh kadeung. Ieu hayam turunkeun. Ajun. Naek Ajun. Aduh. Geus nyebut hayam turun. Ieu di Ajun. Iya. Pangersan. Keprok kamu seniman sadayana. Camulutna pangesaan di Halimun sareng Ramana. Mudah-mudahan sukses selalu. Orjen aya 4, artis aya 6 kantos ke depan. Hei. Etika atuh seniman nyentuhan cik sakaeun kuntu ngapiceun. Karsum. Urang rek nanya heula Ajun. Mung aing teu suka tridor nyebut karsuna, mun nyebut Acep mah. Cep. Iya. Ah, Cep Karyo. najis deui aing. Nanya heula Ajun. Reus tadi. Nanya heula Ajun tong garage. Kela. Nanyakeun heula Ajun. Sok tanya. Daek harus. Daek mun diajak. Siksa. Ajun daek mun diajak. Atuh deui aya aing saha. Sugan lain si Damu. Si Damu sok kalah orang nih. Cang, mana sangajeun. Ajun punten bade ngaros. Sok tak. Lain. Mana tadi orang nyebut hayamnya. Bedakan meja teh kaling. Hayam kaling. Untuk deket deui. Anaknya buruan. Biasa. Nafsu biasa mah. Tadi ka urang ngomong mana cenah sing modal ge harap teuy. Ai deukeut jeung batur mana dibecot. Ieu sabar Nya ai ka pamajikan. Pamajikan masih sieun. Tim penting teh urut. Beres. Nuhun. Oh, dari sponsor ya, mana ya Cuk? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih orang jodoh tapi bisa licin kan. Sira mau orang udah cekal siapa ieu aduh, eueuh boman cekal. Eueuh boman ieu. Maneh. Jom. Sira eueuh. Beneran kabul kalani. Waduh di kalalaki mah. Waduh. Wah, aing kurang pengaman. Nah, saya dapat maki ieu atuh. Kitu mah. Langsung. Urang mah lain comel cek Ajun mending turun da urang mah teu bisa ngomong dulu. Aya aing kita kalorek dikumahakeun Abi tanya-tanya. Abi nu aya pangabutuh teh. Sok ke agena tanya. Tempo tuh si garek tere modal. Yun, aja mending balik. Wah, kan itu aing sebelum kali gata pertama.
haji ge ditonggo jeung jangan ora wae kasep bae itu ni alo aing mah. Tadi ge abdi geutingna ka bareng jutun ajun. Eta ajun Kasep bae teh. kasep bae ngancep nu lolong. Kayak gitu aku. Kubu. Ya, ajun pas datang kubu teh di Lembang meni. Itu tuh ceng. Itu hidup. Hidup teh cerita salesma tuh. Ngahinanya bieu ngahina. Eueuh kubu, eueuh aparat, eueuh camat, eueuh bupati. Ngahina mah aya mah babak belur. Sok wani mah, sok. Belur. Kulasina dulu tentu bisa lempar. Sok kapayun. Ari Ciuceng aya ka dieu. Jangan pemata nanti kurang dedele. Kurang. Aya beda, urang teh alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah ieu ngartani jadi Parantos beres. oke gunakannya kakang ade anak aing dan ibu tua Oke ya, dari aya nguceng ayam manusia. gimana Wu? Nguceng Juga tuh. ya boleh tuh Ayah ge, Uswana abdi aya periogi lah ka ajun. Ari si Uceng di mana? Hidup lah tuh. Abdi aya periogi. Perjogi naon? Terus aku kami ngalengser. sana nyebut suku nasi Gagal satu mandar guna penjuri Mana sih? Tangsa jadi guri Rek tarung kia sabarang tahun ini aing Rek perang sabarang Ya, wah ini orang kerapu itu ngapsu. Itu ngapsu, dia teh keur hiburan. Siapa ngapsu bae? Panitia minta pusri kalau saha sih itu di karungan tuh. Gantungkeun buah. Mangahan ampun. Mangahan oge tangkang sadayana alhamdulillah peratus ngahibahkeun ieu babangunan sing tentosan deui. Amin. Sanes kanten sadayana. Oge dengan panitia kepengurusan Dede Kuswaya. Alhamdulillah walan sadayana kas sesepunanan Kang Yumi nya ketua KPS. dan dia teh kadang ngejum dia hari uwi mah dipatihan deui Oke. Ayo ngobrol gitu ah. anu kasep ieu dia Ayahnya aya nu kasep ieu ini pajun itu ayah ke mulai dipasihan deui cek panitia bagong. Ya. Kudu aya sauluan kudu aya ngobrol salah seorang sauluan ya. Kurang di desa insan seni yang dikatar lalu habisnya terus makin kedudukan tidak mana-mana tapi kalau bahasa bisa rasanya kurang jadi lumojong jadi sab pinuhna rekan-rekannya ada pengamatan Panuhun ka sebuah kakang kang rumah. tak itu cing kuring harus sabingan terus terus terang Mohon. bangga terus terang terus dikalahkan kalau muda nu diprakarsa ibu produk Ya, titipan. alhamdulillah ieu mudah-mudahan cing jadi wasilahnya tiap jadi buntutan urang seni amin di mana wae urang siluruh buat seni semua tadi sahur mama apa geuningannya bangkit Semangat. semangat mudah-mudahan kalau sekantor kegiatan ambil waktu ku HPWS kalian ayeuna terus di dipantaukeun ku PGL nya alhamdulillah wasilahnya mudah-mudahan Ayo PGL teh naon ah? Oke, makanya kieunya sabadana rek setidia piduhana kanggo ka kasepuhan mah apa? Desember pada angkat ka Jepang. Bagus. Tepuk tangan. Sanes pada didamelkeun rek soti, sanes pada soti, pagelaran seni teu bisaeun di ditu mah di Jepang mah. Teu ngartieun. Karek dijieun obat nyamuk. Bagus urang ngadukung pisan. Mana udah puluhan kalau kecil boga kanyeri yo. Geus ieu mah bener boga panyeri. Aing mah seni podaran legenda. Punten penghormatan kanggo ka pangresa Bapak di pentil. Jangan sekedap. Dia terikat ya. Kayak kau ninga kau warga sedaya itu dia. Aing sakadapan Sekedap. Keprok saya orang Jawa Tengah. Dia sekali
Iya, nuhun. Biasa ngaruhannya. Pawang orai naik. Biasa sumak saya nih. Aling. Saya ketawas kena keresek di balangkeun. Langsung ya urang mana sih Anak ke otor hirup urang teh. Kan mana maturan menang 2 bulan Ari kira-kira rek ceredeun rek turun. Jadi keancam dah. Angkel nyanak Japati. Ah gitu. Pada urang we tancing teh. Lain baheula mah teu rawa ieu biang kaributan. Wah, main Mulai miskin siapa yang mah Ayeuna mah sok kana mencet lah. Gandeng. hari indahnya di mana malam itu. Apalan suganda apalan tadi kita tadi cenah nyampurnya cenah gitu. Ning atun teu wae cenah. Kunaha ek nyampur ek Nabrakan ye saya. Kumaha dia kumaha. Hapunten. Hapunten. Situ. Atur kali. Oke, ka bapak-bapak anu prayogi sesepuh supados ka daya sadayana. ulah aja. Langsung. Dia aya nu hoyong anak ka dieu. Lain lamun ka desa mah teu jiga dawat setan. Berarti Teu langsung ka dieu teu nanaon. panitia bageun. Ngan Hapunten. Hapunten. mangga. Sadajana. Abdi kali teh sering Kakang Ade Mohon. pangdamelkeun wayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah dua deui. Hapunten. Dia mangada saya mangada Pesan malwasan. wayang Kang Ucap abdi teh ka dieu teh. Ai Kang Ade teh geuning bani motekar segala bisa. Alhamdulillah. Kang kudu ngadukung we masyarakat. Ari ye kenging ada malai raha. Mangada mal cowet setan. Tadi geus kawas kana keresek aing mah. Ieu mah ngan teh dicihungan kudu diciheungan. Tepuk tuh salake palaha polohong. Punten ka kasempuhan sakedap deui ka Pak Tono. Diaturan suksanos. Cuk, anu Ka bawah ka bawah. Cuk, Ah, hapunten abdi. Punten abdi sanes sok tau, sanes sok bisa. Seni aina nanjeun. Seni di aina maju, ulah poho kana waktu. waktu. Acung Isa tadi. Alhamdulillah nyepikan Mas. Seni tanpa agama rusak. Agama tanpa seni kurang maya. Nuhun, umur diatur, nyawa dialas, manusia hidup teguh bawasa kali alun bagawasa. Mantak sholat. Siapa wuk sholat tadi? Hei, siapa lain paranti bekles satu nu pieu mah. Karena kamu Mas, Sholat Isa tadi. tadi mah Isa kamari mah henteu da kan kuy bebersih. Oh, saya Isa. Sholat heula. Ih, nuhun. Lain. Urang teh manusia, kalau kudu bawasa sing getol ibadah, nurkeun parentah. Isa kan ode. Isa, alhamdulillah umur diatur, nyawa dialas, manusia hirup teu kumaha angin alun nu kawasa. Hirup katunggu bupati paeh teu jadi mangsa. Sholat. Akang tak sholat. Alhamdulillah. Balitungan sabada kiamat dosa jasa sekalibat lebat ieu teu deui kesana kalah raja keur agung di akhirat main kunjung najan raja mundolim tur murka dosa tantu kanaraku tapi cacah lamun saling kebumi tah nu ieu bakal dipikasi kurobun alamin nuhun Salat. Naik ka pamasan tereugeus. bener najan awak badak kumis kaplang harta banda bertumpuk kali di mana-mana di mana di tetangga ngakal Mekah nyangilah ngalir nakara tahu paeh ngaranna nuhun Aing sari heueuh aing. Teh si kana sekali paling teh menikah. Ayo teh. iya lah iya. Cek nanya ke ulah Isa wae subuh atuh. sholat ilang Ya ampun kan. Ayo kalah ucap. Ayeuna sare kalau urang we. Cici urang mah keueuh nang urang mah saking semangat nampo warga sukarila semangat seni ada ngadorong ku masyarakatna maju insyaallah amin Tapi mah ente bisa.
Ya, sholat tuh. Sholat naon? Isya. Oh, insya Allah. Alhamdulillah. Oh iya, hiji kubu contohan masyarakat. Ajak masyarakat tunang karena kamu tadi ngajak ke masyarakat. Ngan asap puyeng lah. Jadi cantik naik di jalan kene. Ajun Bisa nanyakan Isya ulah tadi jawab. Abi Isa, Abi Isa. Alhamdulillah. Nuhun. Alhamdulillah. Abi bohong. Ari akal Isya aran. Ini acan. siapa mani bentang ceramah jeung tausiah ka di dieu penonton. Ari acan mah arek isuk aya waktu sama bos. Itu mani kogon-kogonan Urang, ilmu lili nu kitu teh. Paling teh mulai Nyangan ke batur, apaleun batur, ari mana lah. biasa. aing Atuh. Aduh, jargon nih, orang bisa orang bilang jargon nih. Iya. Nuhun. Itu mah kudu saling ngelingan. Isya aing nu nanya aduh. Enggak saya mah. Urang nanya, urang mana yang ditanya ku aing. Omongan Pak. Bisa. Isa Maghrib, mager besok nyian keadaan. osok Sholat, nyosok zakat, osok puasa, osok maling. osok Itu nambah maling nah. Ai maling mah dilarang ku negara. Bagian orang Sakedak. Bagian paku. Bu dia. Najis. Bagian kurang nanya. Bola. Hei, namanya kain. Saya So, acan cok nyerobot tuh mah. Sama. Ditarik atuh ngomongna. Sok maling deh. Tara. Orang nanya kagak sih ya. Lawan Sok maling sih tadi. Tara. Tara bener. Tidak mah benar. Tadi marus tundeng sama ieu mah. Ngomongkeun batur. Tara. Sirik pini Tara. Jahat Tara. Sholat Tara. ai nanti isa-isa sih kan. Jangan bisa atuh. Hei, dia kuman. Lan Sholat. sholat. Kosok. Hanya saya itu. Kan ngena. Dan hapunten. Utami nama ieu kakang adenya. Ah, bener. Oh, di dia alhamdulillah itu seni senior, alhamdulillah kang Ajun, kang Uceng, gaduh generasi generasi. Rojong barudaknya, rojong urang mah geus karolot. Iya. Gitu. Urang sangat kenyang. Hari Senin teh boga misi jeung misi. Dengan seni akan indah. Dengan ilmu akan termudah. Mudah. Dengan agama akan terarah. Mudah-mudahan pergi macam. Amin. Kurang sangat lagu-lagu calon itu pengersa pun aja kang Arumat. Mana bisa nyekel calon? Orang kita nyanyi atuh. Ulah nyekel calon mana mah? Cekal wae setrum. Eta tuh amih mawat. Lagu lagi nyanyi di payung biasa. Kela. Orang bapak majikan dan datang. Harimangnya. Lahir aja makia biasa di keluarga. Lewit. Kang Ajun. Tuh, nuhun Terus daman. pernah boga pemantikan lewit. Aduh, aing hapuraya aja. Oke, aturan ka pemirsa MDD Raman ADD. Kesajian karti paling kulon dongkap ka dieu saperdakan itu terlaksana mudah-mudahan perencanaan sekarang direncanakan. Amin. Ya, insan. Sada ieu da mandiri dulu siapa yang mandiri Iya mah anak-anak kalesot. Mangga kendang sangakeun Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bro soal rohana. Bajuran kasadana aduh ngeros. Sono salah satu yang pagelaran calung seperti ieu nya. Kurang kasantar PPKM nya aduh mudah-mudahan we panyawat singgal diri singinakeun ieu teu amin ya rabbal alamin. Ini jangan dangukeun dina pagelaran putra Pusat Oge Terlalu Daya di Nagara Panwada Calung bukan sebuah